Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna orang neraskeun hanca dongeng mulangkeun kanyeri bagian ka-17. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapa Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Maawit muruka anu nembe dongkap henteu sirikna dirontok den Amir ditungtun dicandak ka kamar nyerapi anu keur ngagoler dina ranjang teu benten ti mayit rarayina sepak lambeina tuhur semu geuneuk socana mureulang kaluhur teu ngiceup-ngiceup. Den Amir ngareng hapulaseun kanu teu damang teu karaoseun cipanonna nyalangkrung manahna emuteun ka garwa nu parantos ngantunkeun waktos bada ngalahirkeun putrana. Gek Den Amir calik digedengeun nyerapi nu teu damang teh diusapan mastakana bari diteuteup rarayina pinuh ku rasa welas sareng asih nu teu aya papadana. Ibu, nyuhunkeun gelas anu bersih, sur Den Amir ka Ibu Awit nyariosna lalaunan pisan. Dahlan nu ti tadi geus aya di lawang kamar henteu kungsi dititah, geus indit nyokot gelas tina lomari disanggakeun ka Den Amir. Teras bae Den Amir nyicikeun cai candakna tinu masihan landong kana gelas dianggo nyecehan mastaka nyirapi sakedik-sakedik sareng lambaina dikecelakan ku seueuh. Nu teu damang teh ngiceup teras imut ngadak-ngadak socana rarat reret kawas anu lulungu gugah ku lembae cai anu ngacelakana bahamna beki seueur ku anu teu damang dileueut sakedik-sakedik. Lalembutan nyirapi kawas nu geus kumpul nembe ka kuping swanten nyarios lalaunan. Di mana atuh ieu abdi teh? Bet seueur jalmi geuning. Pipih emut henteu Neng teh, sur Den Amir naros pinuhku kadeudeuh ka nyirapi Kang Amir ieu teh? Nya Nung, akang ieu teh. Kumaha emut Neng teh? Sumuhun Kang emut, di mana atuh ieu teh? Neng teh teu damang apan palai tuang Neng, geura ieu sepuh sadayana oge ngariung. Hawatoseun ka Neng, sur Den Amir bari nyangkeh mastaka nyerapi nu rek maksa palayeun gugah. Katingalina nyerapi rada cenghar ngadadak rarayina anu tadina sepak aya deui getihan. Lambaina anu geuneuk teh rai-rayan beureum deui bari muntang kana punduk Den Amir. Nyerapi mundut digugahkeun. Abdi hoyong cali Kang, punten wae panghudangkeun, saurna sorana haros-hos keneh. Ku Den Amir dicengkatkeun tonggongna sareng mastaka ditahan ku bantal disarandekeun kana dadana ku anjeun. Kamana tadi teh ari ece anu nyarengan abdi wangsul? Sur nyirapi socana gular-gilar ngareretan ka sakur nu araya di dinya. Emut Nyai ka Ma, tenangkeun heula manahna. Geura leueutan heula anggur Nyai, geura ieu bubur tipung tiis naker, sur Maawit bari nyaketan ka nyirapi Nyuhunkeun cai wae Ma, abi hoyong nginum. Ku Den Amir nyirapi dileueutan ku cai candakna dina gelas tilas tadi ngaleueutan. Nyirapi teh segar deui saparantos ngaleueut mah emutanana kumpul deui bari ngareretan sakur nu araya di dinya saurang-saurang. Nyirapi kawas nu heran. Har, geuning ieu teh bet kumpul. Ma, Abah sareng Ibu, Mama oge aya di dieu. Nah aya naon kitu ieu teh? Kang Amir oge aya deui. Bari ngorejat tina dada Den Amir nyirapi calik dina ranjang bari nyarios kitu teh jiga teu mulai heran. Ngalih atuh ulah di dieu, moal nya bet caralik di kamar. Saya oge di tengah bumi atuh Ma, sur nyirapi bari rek turun tina ranjangna. Tapi lanjung keneh upami teu kabujang disangkeh mah ku Den Amir, nyirapi meh geubis kana tembok. Teras bae disangkeh dicandak ngalih ka tengah bumi dicalikeun dina kursi jok ngarendeng sareng Den Amir. Panyakit nyirapi anu tadina sakitu beratna teh sapada harita keneh ngadadak leungit henteu karaos naon-naon ngan kantun lanjung wungkul kawas anu hudang sare.
Dan Amir nyauran Ma Awit miwarang ngebakeun Nyi Rapiah sareng miwarang diangiran dibersihkeun ku cai candakna ti gunung tea sarta nyesakeun kana termosna keur keperluan ngembang. Nyi Rapiah dicandak ku Ibu Esi sareng Ma Awit ka kamar mandi bade dikarebakeun ari Den Amir ngalaksanakeun sapiwarangan anu ti gunung ngembang kapayuneun bumi dina handapun kembang ros tea. Wengina di gedongna Nyi Rapiah ngariung sadayana galumbira bingah lantaran Nyi Rapiah sehat deui salirana teu sakara-kara jiga nu lain hudang gering bae anu sajeroning 3 poe teu tuang teu leueut bari teu inget-inget teh teu aya urut-urutna acan estu matakpi kaheraneun pisan. Nyi Rapiah diukna ngarendeng jeung putrana dihapit ku Neng Solihat putra Den Amir nu harita dikantun ku ramana muli heula ka bumina. Iraha ibu sareng mama arangkat ka dieu. Mangkukna mama di telegram apan ku Aden Nyai cenah gering ripuh. Atuh ibu jeung mama teh geus henteu ngingetkeun naon-naon. Asal beberes urusan pagawean wae wungkul guragiru pisan teh henteu mawa naon-naon saur ibuna. Ma oge sarua wae jeung ibuna Nyai. Da Aden jeung Jang Dahlan anu kaditu nyusulna dinas pisan hariwang mah teh sieun ku maonam biribit bae teu ngingetkeun naon-naon hayang buru-buru panggih. Ma Nyi Rapiah harita mairan. Nah ma atuh kunaon abdi teh dan teu udur teu naon abdi mah mung rarasaan teh aya nu nyandak nyaba mamaksa teu meunang embung. Puguh garing Nyai teh kolot mah kabeh oge geus teu puguh pikiran. Lamun eueuh Den Amir mah ka dieu diteang ku emak harita teh samare teuing Nyai teh katulungan suruh Ma Awit ngiring nyarios. Nah kumaha kitu mah abdi mah teu terang. Atuh derak-dak bae ku Ma Awit dicarioskeun ka Nyi Rapiah nu mata kolotna daratang disusulan di mimiti gering nepi ka waktu harita sadayana henteu kaliwat ditetek dicarioskeun sadayana. Nyi Rapiah mah ngan ukur olohok bae estu teu karaos udur harita teh teu nyangka kitu lalakonna. Den Amir kaburu joleman ten sumping ti bumina nu ngadarongeng kapegat teu ditereraskeun. Tah gening sumping Aden. Puguh nuju ngadongeng Aden, ieu nu nembe damang suruh Ma Awit ka Den Amir bari imut. Nuhun atuh emak, ari parantos tiasa ngadongeng mah. Damang panginten ayeuna mah, saur Den Amir bari imut ka Nyi Rapiah. Pas Sumarta nu keur calik ngelehan maneh cengkat tina kursi. Mangga Aden, di dieu calikna, kesel mama mah diuk wae teh. Atuh mangga wae mama, sawios di dieu abdi mah. Saur Den Amir, tapi teu burung diuk dina kursi tilas Pas Sumarta dah kabujeng angkat ka tepas. Teu emuteun pisan saurna Aden pipih mah. Teu damang cenah, rarasaana aya nu ngajak nyaba mamaksa. Aya nu ngajak nyaba mak. Panginten lembutanana anu nyaba teh mak. Saur Den Amir. Panginten Aden, cobi geura carioskeun ku Aden kamana Aden milari landong teh. Ku Den Amir dicarioskeun lalakonna tingawitan kengeng wartos ti Dahlan dugi ka dongkapna ti gunung. Sadayana papatah sareng cariosan nu ngalandongan oge dicarioskeun teu aya nu kaliwat. Sadayana sajeroning ngarupingkeun teh ngan bati heran bae henteu nyana penyakit Nyi Rapiah teh buatan pagawean manusia anu arek nyilakakeun. Tuh dalara sangkaan Ma Aden sanes panyawa tinu kawasa tapi pagawean nafsuna manusia. Numawi ulah pisan manusia mah gaduh maksa deuk kitu teh. Gening ari teu idin mah tetep bae henteu laksana. Anggur sakedahna upami urang mendak ka nyeri ti pada kaula atawa mendak teu geunah teu kudu boga maksud hayang males ku kahadean. Lain boga pikir hasud niat jahat hayang mulangkeun ka nyeri. Da eta mah aya bagianana samangsa-mangsa jelema nganyerikeun ka sasama moal salah baris mulang deui kana dirina sorangan. Awal akhir oge tangtu aya wawalesna.
nya kitu deui upama urang nyieun kahadean ka saha bae tangtu datangna oge nya kahadean deui geuning ceuk sindir teh mah melak cabe oge moal buahan bonteng. Sumuhun salaresna pisan mak sakedik oge moal lepat cariosan emak teh paripaos Jawa teh mah wong becik ketitik wong ala ketara sae sareng anu lepat teh kanyahoan moal lepat tangtos cilaka bener tangtos salamet saur Den Amir. Salaresna pisan Aden di antawis anu ngawangkong kitu teh ngan Mang Marhani anu katinggalina rada riuk teh lain henteu atoh Nyi Rapiah cager deui tapi hatena rumasa geus nyieun hiji lalakon nu kakara harita ku manehna karasaeun jeung ngarasa sieun kaboker rasiahna kunu jadi anakna nepi ka matak jadi cilaka kana dirina. Kabeh caritaan Ma Awit jeung Den Amir karasana ku Mang Marhani mah teu beda jeung jarak meunang meulem nyocogan hatena mata keratug jeung lelenyapan asa deukeut bae nyang hareupan liang panto hukuman tapi sadayana oge teu aya anu terangeun harita mah iwalti dirina sorangan. Kumaha kitu Neng karaosna waktos teu damang teh saur Den Amir ka Nyi Rapiah bari imut anu ngandung harti. Teu karaos nyerina naon ku abdi mah mung salebet emutan teh abdi nuju di kebon di payun bete terang ti mana dongkapna aya istri sepuh nakar ngejak nyaba ka abdi nyekeleungeun teras nungtun teu kinten bedasna eta istri teh maksa oge abdi hayang lesot henteu tiasa abdi digusur ka jalan ditumpakeun kana bendi nu geus nyampak di payun deregdeg bae dibawa ka wetan bade gegerowan oge henteu tiasa abdi teh buka lelesan mana di jalan aya nu menggatan ku istri geulis nakar sami panginten umurna oge sareng abdi atuh bendi teh eureun heula sakedap eta jalmi nu mawa abdi teh turun nyamperkeun ka eta istri. Abdi buru-buru turun lumpat dina emutan teh rek wangsul deui. Istri teh oge nuturkeun ka abdi lumpat ngudag abdi nepi ka barengna bubuhan abdi mah lumpat henteu tutumpakan disusul ku nini make bendi sekedap oge kasusul deui. Nini teh maksa ngabetot leungeun istri teh tapi henteu lila kituna teh kaburu manehna ngudag deui abdi nu henteu nolih ka anu keur silih bedol. Bari nyarios eta nini teh tarik naker salah cenah bedul naha bet sarupa ieu awewe teh itu geuning anu arek diarah teh mah anu lumpat lain ieu balik sia ulah ngahalang-halang ka aing ceuk eta nini teh bari nongtak leungeunna istri anu megatan teh sanggeus lesot eta leungeun istri teh tina leungeun nini teras bae nyusul abdi ngan sakedap oge abdi geus dina bendi deui kudana ditegarkeun lumpatna tararik pisan. Awewe anu tadi arek ngabelaan abdi teu katingal deui tingaleun duka di leresan mana sapeupeting abdi dina bendi teh teu apal aya di lebah mana-manana liren-liren di alun-alun emutan teh abdi pada mapag kuno araya di dinya pada ngagendeng dibawa ke jero gedong anu agreng. Enjingna abdi pada maksa di darang danan pada ngarolok-ngolok cenah mah kudu daek arek dikawinkeun ka anak raja. Abdi keukeuh embung teterjelan sakuat tenaga nepi ka blug-blug labuh. Kakara abdi emut ka emak ka sepuh sareng ka pangeran. Abdi dikerem di hiji gedong dijaraga ti luar ku lalaki anu jarangkung gede. Abdi teu tiasa kabur ngan ukur hate salamina di dinya teh nedapi tulung ka pangeran. Raraosan dina tengah wengi harita teh nguping sora panto ngabeletak pantona rujad bareng jeung lalumpatna anu ngajaraga. Aya aki-aki limaan nyamperkeun ka abdi. Abdi dipanggul dibawa bali ku eta aki-aki dugi ka payuneun rorompok. Sur eta aki-aki ka abdi, pek nyai geura balik ayeuna mah da geus salamet. Ku abdi dipiwarang calik heula eta aki-aki teh teu kersaeun nyimpang. Tah sakitu lalampahan abdi teh. Janten henteu ngaraos udur abdi mah harita teh. Numawi abdi ngaraos kaget ningali kanu nuju ngariung-riung oge.
ku jalaran teu terang abdi udur sur Nyi Rapiah nutupkeun cariosna. Emut keneh Neng karupi aki-aki teh. Den Amir sapertos anu panasaran. Kan tenan emut keneh mah malih moal hilap rupina dugi ka engke oge abdi teh. Yuswana mah rupina moal tebih ti ibu. Boa parantos aya 80-an. Namung jag-jag bersih jalmina teh dedeganana jangkung. Rambutna sareng janggotna parantos ngeplak bodas sadayana. Dugi kana dadana rumbahna oge. Socana teu kinten sekeutna. Matak isin karaosna ditingali ku anjeunna teh. Den Amir damelna unggut-unggutan sapertos nu keur aya nu diemut-emut. Ari Maawit mah damelna ngan mesem bae. Ari anu sanesna nu ngupingkeun cariosan Nyi Rapiah ngaraos heran arolohok bangun anu aneh. Demeng nguping aya lalakon anu gering bet jiga dina dongeng. Wengi harita mah sadayana guligah pisan bararingah deui kaayaan di bumi Nyi Rapiah teh henteu jiga-jiga anu tas mendaka reurewasan. Ngadarongeng dugi ka ngariungna Maawit hadiah ka Kanjeng Nabi jeung ka para karuhun ka sepuh-sepuh sadayana bari ngalingkung bala kecrakan paruang leueut. Neng Solihat teu kinten bae atohna teu daekeun ingkah ti gigireun Nyi Rapiah. Nyi Rapiah oge nya kitu ka eta murang kalih bangun anu deudeuh jeung geget asih teu aya papadana. Nu jadi ramana murang kalih Den Amir oge katinggalina teu kinten bingahna ningali kitu teh sering ngareret ka putrana sareng kanu aya di gigireunana. Maawit sareng sepuhna salurtieun kana pasemon Den Amir sareng putrana kitu teh dina manahna ngaraos atoh sareng neneda ka pangeran supaya ieu nu teu damang sareng anu mangmilarikeun landongna teh sing dirangkepkeun. Ngajodo dina karidoan pangeran tapi Mang Marhani mah sorangan katingalina teh acan pati berag manehna diukna pindah ka hareup ngadon diuk nyorangan dina kursi. Pikiranana kumalayang inget kalampah ka tukang inget ka anak jeung pamajikanana anu ti heula nu ku Mang Marhani geus ditinggalkeun lantaran kapegat ku lalakon lalampahanana jeung kaayaan kajadian-kajadian melengek bae kawas nu jauh paninengan. 2 poe ti harita Nyi Rapiah geus sehat seperti biasa geus bisa barang gawe deui tokona geus buka ditungguan ku Dahlan jeung baturna budak anyar nu ngahaja dibawa ku Dahlan keur ngabantu-bantu manehna. Mas Sumarta jeung istrina Mang Marhani jeung emakna Nyi Rapiah geus marulih bari ngarasa bagja rehna dina peuting kamarina geus narima sepuhna Den Amir anu ngalamar mundut Nyi Rapiah. Nyi Rapiah keur calik dina sopa ditepas ngarendeng sareng Den Amir nuju cacarios silih kedalkeun rasa kamelang jeung katineng. Moal kaduhung Neng, kinten-kintena upami dipihukum ku engkang. Heug Neng teh ku engkang sanes dibawakeun harta banda. Anggur bade diririduan ku anak. Saur Den Amir bari neuteup ka Nyi Rapiah. Pantesna mah abdi panginten anu kedah naros kitu teh. Ari pameget mah nyandak putra pantes. Komo ieu ibuna parantos teu aya di kieuna. Ari ieu bet engkang anu naros. Moal engkang abdi mah moal kaduhung. Kapungkur abdi parantos nyanggem ka Tuan Jensen. Malah kapayunan ku engkang oge. Abdi rela sareng pasrah ka hiji pameget anu henteu nembongkeun kakayaan, henteu nyarioskeun cinta bogoh. Bari arek bela pati, bari ngolo-ngolo. Tapi abdi sorangan anu arek masrahkeun diri kasing saha lalaki nu geus nembongkeun kabelaanana sareng kanyaahna nu ku abdi tanpa dipenta. Ayeuna ku abdi parantos karaos kanyaah sareng kabela salira teh muga-muga bae sing saterasna janten puntanganeun sareng saluuhaneun abdi jadi panutan lahir batin dunya akhirat. Kumaha kinten-kintena moal kaduhung salira engkang oge bade dibeungbeuratan ku abdi sareng pun anak damung sakitu-kituna gagaduhan teh anging badan sakujur sareng anak lalaki nu ku abdi didama-dama dipusti-pusti teh. Saur Nyi Rapiah bari males teteupna Den Amir dibarangan ku imut anu matak ngirot ngahudang asmara nu pinuh ku madu katresnan.
Dua sinar panon paamprok nembus kana dua jantung duda sareng randa ngora geterna lir kena kuperahna asmara sumeleket kana hate sumarambah kana bayah lamun seg kurang pangerna mah matak bedah tanggulan matak bejad benteng iman. Dua nana ngarenghap ngan ukur ditepungkeun opat ramu silih rames silih kepeul nandakeun geus pada satujuan. Di tengah imah kakuping ma Awit dedeheman bade lebat katepas nu calik geus rapet teh malundur deui caralikna jadi paanggang. Brai panto tepas teh muka ma Awit kaluar tina panto. Ngalih atuh ka jero nyai, urang dahar heula itu gora aya lawuk menang meuli dahlan teh. Den Amir anu keur silih kedalkeun rasa katineng jeung Nyi Rapiah imut bari ngadeg tina calikna lalebet ka jero bumi taruang ngariung sareng Ma Awit geus siang nembe Den Amir mulih ka bumina. Cunduk waktuna geus datang kana mangsana Jangji Pasini sepuhna Den Amir sareng sepuh Nyi Rapiah dina tanggal 12 silih mulud bade akad tikahna Nyi Rapiah ka Den Amir. Dina tanggal 10na keneh oge Mas Sumarta, Nyi Esi, Mang Marhani jeung emana Nyi Rapiah geus riung mungpulung sasadiaan rek nampi tamu ti pihak sepuhna Den Amir. Kalawan kasaluyuan ku sadayana bobohan nepungkeun duda karanda maksudna rerencepan bae henteu nganggo hajat rongkah ngan sakadar bade ngawartosan wargi-wargi anu landes wungkul anu diarondang teh ngalap berkah doa restuna ti para sepuhna. Tapi ari tuangeun sareng leueteun bobohan dinu aya teu wudu seueur sasayagianana mah. Kalaresan ningang dinten Minggu tanggal 12 silih mulud teh dina wengina di gedong Nyi Rapiah geus pinuh ku tatamu sepuh-sepuhna Den Amir malih tilas mertuana oge sumping bubuhan sanes anu lian tunggal saderek ibuna keneh. Sadayana silaturahmi silih tepangkeun silih kenalkeun sadayana arolohok sepuh Den Amir teh henteu nyangka ku pipanganteneun Nyi Rapiah rupina nyeples pisan sami sareng istrina Den Amir anu parantos pupus. Dugi katilas mertua nama hilap di kaisin Nyi Rapiah dirangkul di tangisan digalentor sapertos kemurang kalih bae bari nyarios nangisan ka Nyi Rapiah. Dedeuh teuing geuning ieu teh enak betnaha ngantunkeun ibu tega kasih neng surtilas mertua Den Amir beri nyagruk nangis nyambat-nyambat ka putrana nu parantos ngantunkeun. Sadayana nu araya di dinya bati kaget bae teu ngartoseun nu mawi eta istri nangis kitu teh teu terangeun sabab-sababna. Nyi Rapiah nu dirangkulan bari ditangisan ku tatamu damelna cuneng-neng bae ngahulang tapi dina sajeroning manahna aya rasa tali gaib nu aneh nu teu bisa kagambarkeun ku penakna pangarang nu karasana teu beda jeung hiji anak nu geus lila paturai jeung nu jadi indung. Nyi Rapiah oge milu cerik bari nyuuh kana pangkuan eta istri cipanonna murubut henteu kaampeuh sedih pacampur jeung bungah males ngarangkul ka eta istri. Mang Marhani nu diukna di tukang di lebah jalan ka dapur beungeut na ngadadak pias sepa teu aya getihan awakna ngadegdeg teu beda jeung nu nirisan arek muriang panon molotot mata simeuteun teu ngiceup-ngiceup neuteup ka eta istri nu nangisan Nyi Rapiah. Sajabana Mang Marhani aya deui nu sami pada ngaraos kaget kitu teh nyaeta eyangna Den Amir nu harita ngahulang bae bari neuteup ka Ma Awit jeung sepuh pamegat nu dipentaan landong teh neuteup ka eyangna Den Amir pada jiga nu ngandung rahasia. Nu nangis geus leler geus emut deui kasalira ku anjeun yen anjeunna nujuna tamu eta istri teh nyarios perceka naker. Hapunten bae kasadayana abdi ngabarubahkeun salaresna abdi teh emut kapun anak istrina pun Amir nu parantos henteu aya di kieuna sareng emut kapun anak adina nu teu aya teh anu leungit teu pupuguh dapun anak teh kembar istri sadayana tah rupina teh sami pisan sareng ieu neng pibojoeun Amir anu ayeuna. Abdi teu weleh heran nah bet aya jalmi ku sakarupi pisan rupina aya oge anu sok sami anu kembar
Tapi punten bae abdi bade tumaros ka Ibu Ramana. Nah leres ieu teh putraku anjeun, atanapi sanes. Tapi omat ulah lepat hartos. Waktosna kabujeng see pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.